Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batupang dangu deui tiasa saterangan deui sok sanes mung di cumantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna sadrah karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-12. Nah, mudah-mudahan ku ini ya dongeng teh sing ngajantankeun panglipur kalebu panggeberamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulakna disukulukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra pada setenyang palong tingkana waktos mangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum mendangu sadayana. Neng Petria anu ceurik lantaran teu dibere kudu jadi indungna teu digugu ka hayangna lantaran hayang HP. Sedengkeun Neng Petria ting jang naon HP ngan alasan anu utama mah nyaeta jang komunikasi lantaran sok kangen kanu jadi indungna kitu nyebutna. Tapi indungna nyatana Bu Hadi asa teu percaya kanu jadi anak. Sebab lain sakali dua kali indungna geus pernah ngajabal HP waktu ke SMA oge kitu. Puguh nama HP teh kalah teu puguh we. Ayeuna mantak HP-na jelas ku Pak Hadi dia rebut dicokot tina leungeun anu jadi anakna. HP-na dipake komunikasi nyatana jeung kabogohna nyatana Randy. Sedengkeun Randy anu boga pamajikan jeung anak anu tangtuna eta anu ngajadikeun Pak Hadi murka. Geureuh Fitria anu kanyahoan tur digerebeg keluarga anu pikakeun dijadikeun anak. Naon teh digerebeg kawin ka Jaki. Lalaki anu memang teu nyaho naon-naon kur sakadar arek nulungan. Beuki we amak Pak Hadi teh nepikakeun sagala asetna Fitria dimulai ATM, HP jeung sagala kepentingan hirupna. Memang dicabut kabeh ku Pak Hadi. Sedangkeun Pak Hadi nyerenkeun ka Jaki lantaran Jaki nu jadi salakina manehanana memang teu ngaboga-boga. Pak Hadi anu memang lain teu rek mere duit ka Jaki ngan Jaki nolak lantaran Jaki anu ngarasa kudu tanggung jawab. Memang manehna ge nolak teh lain kasebutkeun nolak pedah loba duit. Tapi Jaki mau ngabebankeun kanu jadi mitohana. Geus puguh kasebutna mitohana kasebut kawirangan. Kulantaran kalakuan manehanana jeung Fitria anu sok jelas kalakuan manehanana jeung Fitria teh kudu sakadar sakapitna hungkul. Tapi da teu bisa kumaha. Jaki jalma anu memang hade tabeatna tetap kajenting kumaha tanggung jawab ka Fitria. Ngaku yen Fitria memang wanoja istri anu sahna jadi pamajikan manehana. Sanajan bika kiwari tinggu nasibna Jaki jeung Fitria. Fitria, Mama teh satuju lamun Fitria ayeuna minta HP ka Mama. Tapi mah Fitria periuk pisan HP mah. Kanggo komunikasi itu sareng ieuna. Kanggo kabantos Kang Jaki oge. Dina dagang online mah. Bu Hadi harita kerung. Nah bener anak manehanana teh masuk mantuan dagang online ka Jaki. Nah kamu aku jeung Jaki gitu. Fitria harita manggut. Sok sare barang. Fitria manggut deui. Bu Hadi anu neuteub seukeut. Ka Fitria anu tungkul hatena teuing kunaon asa-rasa teu percaya ka Fitria. Ningali tabeat Fitria keur di dieu keneh ge ngaberung nafsu ka Jaki.
amarahan ka Jaki piraku dak dumadak bisa loyog bisa tahu ka Jaki kawas kitu wae asa teu mungkin kitu cek hatena Bu Hadi. Fitria mamah dina ayeuna waktu mamah mau bisa mere naon sabab apa sorangan geuningan Fitria oge mamah kan kumaha bapa lamun cek bapa sok mamah geus pasti bakal mere naon-naon anu dipikayang ku Fitria. Fitria terdalin batur anak mamah tapi mah ragu HP wae mama menit mere kasihan ke Fitria mah. Fitria lain mama niat teu mere lain mama niat teu naon teh ngaranna teu karunya ka Fitria tapi mama sok sieun ke katanyaan kudu jadi bapak bapak Fitria ke kumaha lamun nepi ka katanyaan beuki amakna beuki amarahna lebih ka ayeuna ge papa encan reda amarahna dina hiji waktu pasti bakal kapanggih. Fitria harita tungkul hatena kesal kana jadi indungna nyantos atuh mama asiana naon mah. Fitria harita cengkat saterusna ngaraweleun indungna suntangan leos. Fitria harita ngaleos teu ngareret deui kana jadi indungna atuh puguh Bu Hadi harita molohok cenah sarada jauh. Fitria lakuan Fitria. Fitria harita ngingking keluar. Pamajikan anak Pak Hadi nyatana indungna Fitria harita ngundag demi keluar kep nyepeng kana leungeun anu jadi anakna. Mah Fitria anu teu dianggap anakku mama. Astagfirullahaladzim Fitria lain kitu maksudna teh entos mah mama masih anu naon mah. Fitria harita ngepeskeun leungeun jadi indungna kan serbat harita Fitria lumpat. Fitria Bu Hadi harita gorowokan tapi Fitria katinggal geus kaluar ti gerbang. Fitria geus lumpat nu saterusna Fitria naik angkot sakedeung. Fitria turun di pelebah kampus. Fitria can apaleun yen dagangna nu jadi salakina nyatana Jaki teh nya etana di kampus eta. Curut harita Fitria turun anu memang teu sabaraha jauh teu batu nunggal eta kampus. Sanggeus kitu Fitria asup kana gang nu saterusna lumpat sedengkeun Jaki anu kukurilingan neangan Fitria lantaran manehna ngarasa Fitria sieun lapar atawa kumaha. Tapi nyatana di imahna memang Jaki atanapi Fitria mantukna sanggeus capek kukurilingan. Jaki ngahuleng Fitria moal kitu ka indung bapana moal kitu balik ka batu nunggal. Tapi kunaon make jeung teu ngomong segala rupa ka aing banyak kitu meureun aing gemal datang ka dieu. Jaki ras inget kana baso anu memang lila ditinggalkeun. Sanggeus nyaho eueuh Fitria dahareun disimpen dina luhur meja. Jaki nutupkeun di panto anu memang teu dikunci da tadi oge. Kur di slotkeun ti luar we dicantelkeun supaya teu kaanginan. Wantukna Jaki harita ngingkig jalan aku ngalibatan sawah. Lantaran lamun mapai jalan gede sok biasa manehna make roda geus tangtu jauh lantaran rada nguriling. Ari kitu mah manehna bisa gujelang-gajelang tur jalan teh motong kana sawah. Sedengkeun Fitria anu lumpat kesel kanu jadi kolotna lantaran teu mere HP anu dipentana. Fitria pada merelongkeun keluarga urang dinya nu geus apaleun yen eta teh Fitria pamajikanna Jaki. Eueuh saurang oge nu wani nanya ka Fitria
Sebabnya ho sanajan eta tangtungan awewe tapi lain awe sembarangan. Pang nama ningali kanu jadi bapakna. Tuani seorang oge boh lalaki bawa awewe nu ganggu ka Pitria. Sok sieun ka balerang, sok sieun jadi masalah. Bapakna nu ditingali nya tanah Pahadi kasebutkeun pengusaha sukses. Gampang pikeun ngerem jelema, gampang pikeun ngalaporkeun jelema. Moal hese keur Pahadi. Nu matak Pitria kajenting di mana ge tetep aman. Pitria anu lumpat papanggih jeung Pak Haji. Ai, Neng Pitria. Neng Pitria harita kur ngarere teh hungkul. Bari langsung lumpat. Pak Haji oge harita teh bisa kukumaha. Lantaran manehna Pak Haji oge nyaho apal. Saha ari Pitria nu ngontrak di manehanana. Astagfirullah kunaon cer Pitria teh lumpatan apa sea jeung Jaki gitu. Maka jeung lumpatan segala rupa ceuk sanya panyangka Pak Haji Idris anu nyangka yen Jaki geus pasea jeung Pitria saingga pamajikanana lumpat ka dinya. Barudak ngora. Pitria anu langsung asup ka jero imah. Lantaran nyaho imahna teh dikunci. Pitria ngaharepkeun Jaki encan datang. Tengteuing nu aing mun teu ini teh daek mere HP aja. Cek Pitria anu gageunggeuk ceurik. Red kana cai kopi anu masih kena weuteuh ti isuk-isuk teh. Nya tara cai kopi nu Jaki. Jaki. Pitria inget ke Jaki. Culang cileung. Red kana keresek. Anu mana eta keresek teh mangrupakeun keresek baso nu ngahaja ku Jaki anu teu sempet dikana mangkokeun lantaran kukurilingan di saparek datang teh dengan Pitria. Pitria di tangoronang nyampeurkeun kana eta bungkusan. Pasti cabak tetela masih kena panas. Jaki balik. Duh, kumaha aing cikeun kene eueuh. Cik Pitria boga kasieun mah ku Jaki. Padahal mah Jaki tara ngomong nanaon. Teuing kunaon. Boga rasa kasieun mah eta Pitria teh. Trilik Pitria harita init ka dapur. Barang breh di dapur katingali sagala rupa aya. Ngan encan diburudul-burudulkeun masih kena dibungkusan ku plastik. Sagala memang sayur-sayuran atah katut sayuran atah jeung buah ge aya dirinya. Ulang Pitria ngahulang gek diuk. Ngadon ngalamun pikiran anu memang kacau. Mana anu kudu dipilih cek pikir Pitria inungna atawa Jaki. Jaki geus jelas nya jadi salakina anu moal bisa digugat kitu wae. Jaki salaki resmina. Sedangkeun itu indungna jelas nu moal bisa nuwuh tapakan. Tapi manehna sanajan Jaki bisa digugat cek paribasana, bisa cerai. Tapi manehna ayeuna hirupna jeung Jaki, diparaban ku Jaki, beurang jeung peutingna ditungguhan ku Jaki. Ya Allah. Nah aing dosa Kakang Jaki. Jaki memang kasep salaki aing anu resmi. Kumaha mencaki ka awewe nu lain deui. Antaran jengkel ningali aing. Teu bisa. Jaki tetep salaki aing. Duh, tapi aing kudu kumaha? Aing eran akrahanan ku Jaki. Geus ngambelaan sagala rupana. Iraku aing nyerah kitu wae ke Jaki. Tapi lamun henteu kumaha lamun Jaki jengkel. Seterusna aing hayang apal di mana dagangna Jaki. Antukna Pitria boga pikiran. Karunya ka Jaki. Lantaran Jaki mangrupakeun salaki anu memang resmi salaki manehna.
Para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun jaki anu leumpang harita mampai sawah nuantukna jog anjog ka kampus tempat dagang manehanana. Sanggeus nepi ka tempat daganganana katingali basona geus dilingkung. Aduh, Mang Jaki di mana wae, Mang? Duh, ngadadaguan tadi ka kara murujuk muncunghul. Tos salat. Lain mamang aya perlu heula puguh ge teh. Duh, ampura. Aya ka baraso. Nya atuh Mang di dieu mah nyarek meuli sangu aya ka baso meureun. Cek barudak kampus harita meuli raeng. Lantaran Jaki nu kakara datang mareneh cenah geus ngadaguan tadi. Sabar hiji dari ngajak baso. Anu di dieu we Mang. Sok we abi heula Mang. Oh nyatunya cek Jaki sekali ngaluarkeun mangkok 5 harita. Barudak memang anu di dinya loba. Jaki teu weleh we harita maca sholawat dina hatena mah. Ngarasa bunga pang-pang nama sanajan pikiranna kacau ingat we kapan udah jadi pamajikan eueuh di imah. Tapi masalah dagang manehna teu pugak. Masalah maca Quran atau maca sholawat manehna tetep we sabisa-bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina cenah kitu we jeung kitu. Jaki saterusna dagang bari maca sholawat. Sakumaha omongan Pak Haji lamun ka imahna lamun setor ulah poho maca sholawat ulah paho salat duha. Tapi ka omongan Pak Haji nepi ka kiwari digugu ku Jaki sanajan ilmu teu sabaraha dina masalah Quran dina masalah agama. Tapi ku ngagugu hiji pepatah Jaki antukna nepi ka kiwari macakeun sholawat, sholat duha teu tinggalin, sholat sunat peuting jeung beurang oge teu tinggalin keur Jaki. Lamun dagangna ayeuna laku geus pasti meureunan eta dikabul ku Allah. Tapi Jaki ge sok aya kagetna sabab dagang ti samemehna kajenting manehna ngalakukeun anu sarua. Tetep manehna encan dibere laku. Ayeuna sageus kawin bisa katingalikeun. Dagang manehanana memang laku anu kacida pisan lakuna. Namahan baso sakieu beak, namahan baso sakitu beak. Memang namahanna teh tara loba, da sok sieun. Tapi tetep beak wae. Isukana namahan deui masih kena beak. Jaki anu geus ngaladangan baso teuing sabaraha hiji da Jaki genteng itu. Ngan anu jelas baso anu aya dina buleng geus tinggal 2 mangkokeun deui. Pok Jaki harita ngomong. Saha deui teh? Ya aya baso keneh yeuh, kebar. 2 mangkokeun deui ya. Mang, kena basona? Cek aya budak parawan. Oh mohon, aya keneh yeuh. Mung 2 mangkokeun deui kaleresan. Ih, si Mamang mah. Iya kan aya opatan, Mang. Aduh, lamun tos we teh samangkok keduaan lah. Da rek sareng ngarencangan ieu, ya tos saya pisan pugugen. Teu nyanak minus sanes, Mang. Duh, kaleresan teu aya puguda. Saepeun pisan puguh ge. Ih, kumaha tuh? Kumaha? Yang geus lah daripada ieu mah. Duaan we. Nyan teh Mang, duaan we, Mang. Ah, siap lah ya bonusan dia terakhir mah. Tulang-tulang. Nya wias, Mang. Baso harita 2 mangkok deui nu antukna dicicikeun, dibeakeun. Lantaran eta kebenaran bari jeung kurang, da kudu nama 4 mangkok. Ngan kulantaran basona tinggal nyesa 2 mangkok deui, antukna baso hiji kuduaan. Dan aya jeung babaturan mah teu gila meureunna. Menjaki terus seueuran anjing mah. Insyaallah ya memang terus nyeueuran tapi gini anu meserna kalah beuki seueur. Berarti aya rezekina, Mang. Amin. Lenyap Jaki harita nyebutkeun aya rezekina. Inget kana jadi pamajikanana dak demadak. Bawa itu meunana rezekina pamajikan aing sugan. Alhamdulillahirabbil alamin aing baso nepi ka beakna ieu. Kakak encan-encan jam 3 aing baso geus beak. Bari ngomong teh Jaki rura teret. Ras inget ka Sapira. Dina poe harita Sapira memang teu ningali kamanehanana. Sapira teu katempo dina poe eta mah manehna teu ningali. Astagfirullahaladzim Sapira ka mana? Aing kasa inget ka Sapira poe ieu. Teu manggihan Sapira ka mana nya? Cek Jaki harita baru teret. Naon Mang cilang-cileung? Cek salah saurangna harita. Teu ningali Sapira. Biasana masuk nongkrong di dieu ning.
Aduh kangen mangnya. Lain kangen. Maneh we model didinya ge lamun tekat tinggali bakal ditanyakeun. Nya, mang, sapira mah geus pindah. Pindah. Pindah ke mana? Nya duka tadi isuk-isuk aya ka dieu jeung bapana. Jaki ngahulang. Maksudna pindah teh pindah kampus, Mang. Cenah keluar kota nganting ka mana ke Jakarta duka ka mana? Emang kunaon? Nya duka da nyebutkeun nama cek bapana ditanya tadi teh ku nya ku barudak we gitu. Kunaon Pak cenah sapira bet ngali nya kadenge gitu saya oge teuing cenah da pirah yang dak dumadak yang pindah cenah gitu. Oh sapira pindah dak dumadak tangtu jadi pikiran kerjaki tanda tanya kerjaki ulang jaki ngahulang kunaon mah ngahulang teu lain pedah we asa ku ngaradaknya pinahna nya jiga nama teuing siga-siga nu keur kabung bulengan mang nah pangna bisa kitu diajak ngomong ke ku barudak tadi teh teu ngomong-ngomong da jadi malahan siga anu sedih tapi ngareretan ka dieu ngan mamang tadi keur eueuh da tadi teh ka dieu ngan mamang keur eueuh maksudna ka dieu ka tempat baso nya meureun rek pamitan we kalanganan gitu. Oh tadi mamang keur mulang heula. Emang di mana gitu mang? Ah jauh memang di tukang gitu. Cek jaki harita. Deg 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 jaki hatena dak digdug. Sapira. Naon anjeun teh make jeung aduh. Boboh gara-gara kamari aing ngabejakeun beureunan. Bener nganggapan sapira beureunan aing teh. Kesianat beureunan. Geus ngajarkeun aing ngabohong nipu padahal aing sama sekali teu nipu teu ngabohong. Aing malah jujur kamari oge ngomong ka sapira. Yang geus beureunan sapira yang tenang sugan mah nya didoakeun we aing mah tinggal doakeun ka sapira. Mudah-mudahan manehna sing menang jodoh anu leuwih di sagalana. Maki jeung bodoh-bogoh ka aing atuh da kunaon. Aya tibareto lain ngomong atuh. Mun tibareto meureunnan aing get mikir dua kali meureunnan cing nyaga aing jalma sakieu. Ningali awewe maneh bageur kawas kitu moal jiga geulis beunghar mah teuing kunaon. Ceuk jaki anu noroweco we hatena mah. Geus pangton di labunan wae sapira mah. Ya air ge ira-ira pasti ka dieu geura mang. Lain mikiran sapira. Emang keur mikiran itu jeung ieu na we yeuh jang dagangeun isukan gitu. Juga mikiran si sapira. Naam ge jeung dipikiran sapira mah lain naon-naon. Mang ieu ngan nya tekor hiji meureun mang teh ulun meuli hiji yeuh. Barudak sakola cari-cirian pajarkeun nya we. Jaki ngomong kitu nu sok padahal mah heueuh pikiranna mikiran sapira anu geus ini tidinya. Waktu anu nyarelek ka sore. 2:30 jaki geus balik biasana jam 3 jam 4 kakara balik kakara beak basona. Ayeuna geus mulai nurun. 2:30 baso geus beak. Jaki balik geus beberes seperti biasa. Di jalan seperti biasa we jaki mah meuli keperluan jang di imah. Buahan, sayur mayur anu atah jang sayureun. Jeung sagala rupana. Jaki nepi ka imahna. Sanggeus meresan ieu dibawa ka jero jaki nangtung bari nangeuy babawaan mangrupakeun mangkok jeung sajabalana. Yak dibawaan asup ka jero lantaran melang lamun di luar mah sok loba kajadian mangkok laleungit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ubun nemalan ti jero da geus biasa. Jaki mah tara ditemalan namun kitu kieu. Waalaikumsalam. Gebeg jaki harita ngorejat kaget. Ditemalan ku ditemalanana jaki ngalah kaget. Ari teu dia temalan. Heueuh ngarasa aneh deui. Jaki dina hatena pok ngomong, alhamdulillah ya Allah. Fitria geuning bisa nemalan. Tadi isuk-isuk oge bisa nemalan deui. Jaki harita najong panto
lantaran leungeun teu bisa ku teu bisa ku leungeun brai pantomuka. Fitria anu neuteub ka Jaki piwirna anu nyarenyu jiga anu rek ngomong ka Jaki tapi dan tepok ieu nepi ka keun Jaki ngaliwat harita ka hareupeun manehanana. Jaki oge teu loba ngomong ka Fitria. Fitria anu deg-degan harita sok sieun Jaki nanya di mana tadi atawa kumaha onam. Tapi nepi ka keun manehna ngadekul Jaki aya di dapur teuing sabara waktu. Jaki teu pernah ngomong ka manehanana. Jaki anu nangtung harita ningali kana dahar nu tadi geus tetela geus diberesan. Geus diasup-asupkeun meuni rapihna keranan ku Fitria. Jaki dina hatena ngarasa atoh lantaran aya perubahan ayeuna mah teu kaos kamari-kamari teuing, ningali dapur oge nu bersih. Alhamdulillah ya Allah. Pamajikan aing teh geus bisa geuning geus sadrah meureun ayeuna mah. Sadrah meureunan yen manehna teh jadi awewe anu perlu ngabakti kana jadi salakina. Jaki harita ngejetrekeun kopi atau ngejetrekeun kompor rek niyuh kopi. Bari urat we panoon mah harita ningali ka dapur anu lain kana piring-piring anu kator tetela geus bararesih ngan iwal ti biasa we katel anu ngagoler teh lantaran Fitria teu bisaeun. Tapi Jaki ge maklum memang katel mah rada susah. Tapi kok kitu ge Jaki geus katingali bungah marah mai. Sebab tetela Fitria aya perubahan sanajan kumaha oge. Sateas-teasna batu karang aya terus mageningan. Cek pikirna ditampol moal burung coplok moal burung beulah. Nya kitu deui sateas-teasna teh manusa. Kawas Fitria di sabaran mah cek Jaki teu burung geuningan aya tapakna. Atuh bisa-bisa nemalan salam atuh bisa-bisa gegeroh jeung beberesih. Ku sakitu ge Jaki memang geus kacida pisan bungahna. Komo lamun leuwih ti kitu meureun keur Jaki. Sanggeus kopi geus asak. Jaki anu geus ngaluar-luarkeun sagala babawaan. Aya sayureun jeung sajebana cengek. Bumbu-bumbu geus kumplitan. Buru-buru disimpen kana wadahna. Jaki mawa kopi ke tengah imah. Nu katingali Fitria harita geusila bari nongton kana TV. Gek Jaki harita diuk. Memang teu jauh jeung Fitria. Sangsang awak Fitria anu seungit harita kaameu ku Jaki. Renghap Jaki tiba ngarenghap we hungkul. Jiga lauk jaer anu kapanasan ngap-ngap we Jaki. Ret ka Fitria. Kur sabisa kitu nawe Jaki mah. Teu bisa leuwih ti kitu. Sabab ngarasa sieun keung ningali Fitria anu memang barangas. Fitria tos tuang. Ret Fitria harita ngareret. Kutiba manggut teu ngomong sakemek. Fitria akang tadi uwih Fitria ka mana? Ret Fitria harita neuteub seukeut kana beungeut Jaki. Jaki anu kerum harita marik neuteub ka Fitria. Luk Fitria tungkul. Fitria kunaon ari ditaros ku akang tetera ngawaler. Fitria normal kan? Biasanya rios kan? Di mana tadi teh? Naon kitu tanya? Fitria ngajawabna langsung we kawas kitu. Astagfirullahaladzim Fitria. Akang ngajawab teh henteu nyentak. Akang wajar. Salaki Fitria. Salaki. Salaki. Memang Fitria teu ngaku lamun akang salaki Fitria. Yang dia aku salaki. Jaki nu medeng hatena teu daek ngomong deui. Got nginum kopi. Bari istighfar sabaraha kali ningali tingkah laku nu jadi pamajikanana. Dak nu madak tarang Jaki harita asa panas hayang mangat kawawak kenyarekan ka Fitria atawa nyabok ka Fitria. Pok Fitria teh ngomong deui, meni lancang na karana. Jaki dengekeun.
Urang teh biasa di dieu mau HP. Gara-gara kawin jeung maneh HP segala fasilitas di stop ku si bapak. Maneh kawin jeung urang teh kadon ngarugikeun, kadon ngaliurkeun ka urang. Jaki teu ngomong. Teu nemalan sakemek oge. Renghap Jaki ngarenghap. Hayang namana lapung ka Fitria teh. Tapi dah heueuh. Jaki kudu sadar, kudu sabar. Sanajan kumaha oge, memang Fitria pamajikan manehanana anu lain dipika hayang, boh Fitria atau Jaki anu lain mika hayang kawin dina waktu anu sakitu. Jaki neuteup seukeut ka Fitria. Dina posisi anu tenang, ucapan anu tenang. Jaki harita pok ngomong. Fitria, istighfar Fitria. Urang ayeuna teu bisa nyangkal urang ayeuna geus jadi salaki jeung pamajikanna. Geus jadi salaki jeung pamajikan anu halal, anu sah. Fitria teu ngaku teu nanaon. Akang kur sakadar nuneikeun hiji lalaki anu tanggung jawab anu jadi pamajikanana. Tanggung jawab? Mana tanggung jawabna? Memang akang can bisa pangmelikeun itu jeung pangmelikeun ieu ka Fitria. Tapi rasa tanggung jawab akang ka Fitria hiji salaki kanu jadi pamajikanana. Dimimiti imah jeung daharna. Akang ceuk paribasana tug hulu pet nyawa ngabelaan anu jadi pamajikan. Lamun Fitria anu memang teu ngaku, lamun Fitria ayeuna memang teu rumasa, ku akang dikaulaan, ku akang kasebutna dipihukum teu ridho. Salahna keur akang. Ngan akang hayang nemongkeun yen akang hiji lalaki anu memang tanggung jawab. Tibah lagi aing teh hayang. Tibah itu lagi aing mung dipuhukum ku anjeun Jaki. Sosokan jadi pahlawan bantukna. Bantukna dikawinkeun. Jelema lang-lang bulung teu pernah rukuh. Fitria, memang akang boga rencana hayang ngawin Fitria. Akang ge sarua akang oge teu hayang ngawin Fitria. Ngan kulantaran memang daerahna kawas kitu, akang rumasa geus nulungan Fitria. Tapi nulungan lain ngamanfaatkeun. Akang nulungan jalma anu kakalayaban. Kunaon wani-wani nulungan? Sebab memang eta kewajiban akang. Satungtung mampu bisa nulungan, akang pasti nulungan. Kasing saha wae lain ka Fitria wae. Tapi buktina geuningan bisa dikawin. Memang takdir anu memang ngahijikeun urang. Takdir kudu digerebeg. Nah Fitria rumasa hubungan jeung akang. Henteu.
lamun teu rumasanya geus. Akang oge sama sekali teu ngaharep ka Fitria. Wawuh henteu. Jalma saliwat ngan sakadar nulungan Fitria anu kakalayaban. Ngagajleng dina waktu akang keur aya di dinya. Jaki anu ngos-ngosan harita dina hatena amarah nakeranan. Bari jeung macakeun we terus astagfirullahaladzim istighfar ka Maha Kawasa supaya manehna ulah nepi ka kalimpudan ku amarah anu kuat. Cep Fitria oge jempe. Kutiba panonna we nu beueus. Cengket Fitria harita ngecengket ini ka kamarna. Jaki oge langsung harita nyokot rokok sabatang kelepus harita udud. Pegot karena kopi na. Amarah meureun Jaki teh. Nepikakeun meakeun rokok ge terehna keranan. Beak nyeungeut deui. Kopi oge langsung we beak sapada harita. Alus memang keur Jaki. Sanajan kumaha oge Jaki tetep masih kena boga kasebutna kasabaran anu hebat. Jaki henteu kabawa ku emosi. Sanajan memang sempet muncak panas pelobatarangna. Tegung silila keur kitu ngong adan magrib disada. Buru-buru harita Jaki init kada cai. Nu saterusna Jaki ngalaksanakeun salat magrib. Sempet nyokot heula sajadah nu aya di kamar Neng Fitria. Jaki oge teu ngomong teu nita salat atawa naon. Fitria nu kegurubung we biasa. Barang Jaki harita kadenge asup ka jero Fitria beunta ngan pedan teu ngareret. Jaki anu nyokot sajadah anu ditumpakeun dina kursi. Nu saterusna ngaleos keluar. Neng Fitria ngareret neuteup seukeut kana tonggongna Jaki. Ya Allah. Nah, ini keterlaluan ka si Jaki. Kumaha teh sebenarnya aing teh. Cek Fitria boga rasa kaduhung mah manehna teh. Asa keterlaluan ke Jaki. Padahal mah Jaki teh henteu salah memang. Hiji lalaki nu memang karasa ku manehna tanggung jawab jeung sajabana. Tapi manehanana memang anu teu rumasa we. Henteu tumarima kana sagala anu geus dilakukeun ku Jaki. Kalah kanyarekan bebeakan ka Jaki. Jaki anu salat di tengah imah harita teu wiridan ngahaja. Lantaran Jaki arek indit nyaetana ka imahna Pak Haji arek setor. Jaki anu make sarung kene sedengkeun sajadahna ku ditumpangkeun we hungkul deket TV. Jaki keluar kadenge brug cenah pantona. Korejat Neng Fitria harita ngorejat ningali Jaki anu ngingking keluar. Neng Fitria langsung noong tina jendela kaca bari nyingkapkeun gordengna. Jaki anu leumpang ngagidig anu beki jauh wae. Si Jaki rek ka mana cenah? Nah ka masjid. Nah teu daekeun salat di imah. Nah kesel ka aing. Duh, kumaha si Jaki teu balik. Cek Fitria harita anu boga perasaan sok sieun Jaki teu balik. Boga dikasieun mah. Fitria harita gek diuk beri ngahulang. Tas inget kabayangkeun Jaki digoda ku lalaki awewe anu geulis. Lantaran ningali potongan Jaki anu memang kasep. Si Jaki kumaha lamun kenalan. Namun moga dikabogokeun ku geulis. Teu bisa. Si Jaki milik aing. Tapi Fitria anu ngaku yen Jaki anu memang milikna cenah. Tapi dina hate leutikna. Tapi sedengkeun ari hati gedena tetep teu ngaku. Sabado teuing. Memang hati leutik teu bisa dibeda, teu bisa dibobodo sanajan kumaha ge. Ibaratkeun bibir mah ngucapkeun kitu sedengkeun hate mah ngucapkeun kieu. Patoja inyah ngaranna. Ngaku Fitria oge yen Jaki memang kasep. Ngaku karena kehebatan Jaki dina sagala rupana. Tanggung jawabna anu gede kamanehanana.
Tapi tetep we ari bibir mah ngomongna lain kitu. Hate leutik we hungkul tapi dah hate leutik teu bisa dibade ku jalma nu lain. Iwal ti dirina pribadi nu apa. Jaki anu eueuh Fitria nu nungguan harita. Dina deket panto we diuk. Susuganan Jaki henteu lila. Jaki sanggeus beres ti mana Pak Haji. Anu memang dia sanggeus beres arek naon teh maksudna nyokot baso. Udah langsung balik kadang ngobrol heula jeung Pak Haji, diajakan ka jero imah. Ki ka dieu heula atuh Slila teh teu ngobrol. Mohon Pak Haji, cek Jaki anu teu wani nolak ka Pak Haji anu bageur ka manehanana. Kumaha pamajikan cager? Alhamdulillah Pak Haji. Bawa tuh Jaki ajakan ka dieu kali-kali mah. Mohon insyaallah Pak. Pak Haji, cek Jaki harita nu puguh nama dina hatena pos ngomong. Boro-boro teh dibawa pat aing ngarangke kelaka dicaci jeung dimaki we. Kitu cek dina hatena Jaki. Ki, Kumaha Bu Haji? geus dahar encan. Karasan atos Bu Haji, cek Jaki nyebutkeun atos we daerah. Ih, isincan. Atos Bu Haji alhamdulillah. Nyang geus satu hari encan mah, ayeuna aing geus mah. Nya ira-ira membawa ka dieu pamajikan teh. Udah ngobrol di dieu. Mohon Pak Haji insyaallah. Kumaha geus bageur ayeuna mah sugan. Pada geus lila. Beureun geus are ayeuna mah jeung pamajikan lain. Jaki ku tiba mesem we hungkul. Keun bae lah. Sing buru-buru boga anak atuh Jaki, amere geureuh rumah tangga teh. Insyaallah Bu. Jek Jaki keur tiba kitu we. Teu daekeun sugan ngagorengkeun pamajikan anak kitu jeung kieu kamari hungkul. Kitu oge nya eta kasapira bari jeung menta hampura. Kasapira lantaran manehna geus wani-wani ngomongkeun rumah tanggana. Anu sak benerna mah jadi rahasia keur manehanana. Tapi memang ame kanyahoan sabenerna mah ku sapira yen manehna teh teu ngabohong, yen manehna teh boga pamajikan. Jadi diomongkeun sajalan terang. Waktu anu geus beuki nyerelek nepi ka kira-kira sabada Isya, Jaki oge encan balik. Pada ngobrol we ngaler ngidul, bari ngopi segala rupa, rokok dibere sebungkus. Jaki na pikiran mah yang balik ku Ragiru tapi dalah di kumaha Pak Haji na anu masih kena ngajak ngobrol manikot semangat. Manehna oge bingung arek tinggalkeun. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun Fitria. Fitria anu ngaredekul harita deket lawang, ngarep-ngarep Jaki. Ya Allah, Jaki kemana? Gini banyak can mulang. Kalau kagak setengah 8. Fitria nu saterusna cengkat mukakeun panto, ret. Kakenca kakatuhu. Nu saterusna nutup ke jalan, tapi Jaki masih kena encan mulang. Barang keur kitu lar aya nu ngaliwat, ibu-ibu anu make tiung, anu jeung anakna. Neng, nuju naon? Fitria harita ngareret.
seterusna seuri. Nuju atasan Kang Jaki puguh. Oh, kemana gitu? Cek si ibu-ibu harita bari nangtung. Duh, kapugu tadi teh, duka kemana ada angkat nganggo ke masjid panginten. Oh, mohon sakedap deui atuh ya ti ka ke masjid mah. Cek si ibu harita. Nyantos atuh Neng bari di dieu atuh ngantosanana deui yuk. Atuh nuhun pisan, Bu. Cek Fitria. Eta si ibu-ibu teh tetela udah buka kontrakan di sabaraha manehanana. Si ibu harita ngaleos bari ngaji naon teh nungtun nu jadi anakna. Nu kurang leuwih mun eta budak teh 6 tahun. Sanggeus si ibu harita asup ka jero, nu tinggal teh Fitria. Angin mimiti harita geus mulai arek hujan deui jiga nama saban peuting. Fitria gura-giru asup lantaran angin ngegelebug. Hujan kah beuki gede jiga nama rek hujan ye. Kemana Jaki geul ka aing tadi kitu? Bawa pundung manehna. Geus merna kerahanan si Jaki mah jeung pundung segala. Fitria anu can puguh punung eta wanteuna manehna geus mutuskeun jan Jaki pasti punung. Fitria anu geus marojengja harita ciricing cat keluar ka jero. Jaki anu can keneh muncul. Anu sabenerna Jaki ti imahna Pak Haji harita nyimpang heula ka masjid. Manehna ngalaksanakeun heula salat Isya. Lantaran memang can salat Isya. Nu saterusna di tambahan ku salat sunatna. Atuh lumayan waktu teh rada lila keur Jaki. Sanggeus beres Jaki harita leumpang mapai jalan gede anu ngabulungbung. Fitria karunya aing Fitria di masorangan. Mana geus cuk celak deui angin ngakelebug ieu. Cek Jaki harita bari rusuhan leumpangna. Sedangkeun Fitria harita anu ngarasa keung di imah teh lantaran tara biasa keur imah anu biasa keur leutik teh deui. Katurug-turug aya hujan meni kadarenge, sedangkeun di manehanana sing hujan gede ge terapati gede-gede teuing kadengena. Sabab memang di luhurna oge memang make beton. Kang Jaki ka mana cenah sebenarnya? Keungna kerahanan. Fitria bari ulah teret harita ningali gordeng anu kelab-kelaban harita katingali lantaran ketebak ku angin beuki sieun we manehna beuki nyempon we harita deket TV lantaran anu rada anu pangcaangna di dinya anu ngebrak ngahaja lampuna oge di dinya anu gede. Panto harita muka wae geus ditutupkeun muka deui nu antukna panto teh harita ditulakan ti jero ku Fitria. Ih, pentot teh naon meni muka deui. Cek Fitria harita bari nyampeurkeun kana panto nu saterusna ditutupan terus dikunci ditulakan. Fitria ngahod-hod harita lantaran ngarasa sieun. Si Jaki ka mana nya Bos? Jaki kabur. Ih, gara-gara aing anu teu bisa jaga-jaga amarah. Kumaha lamun si Jaki kabur terus aing di sorangan. Barang keur kitu harita kadenge panto anu didorongkeun. Nu antukna kadenge uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitria anu langsung lumpat atau heuna keranan barang kadenge yen eta nu datang teh tetel Jaki. Lotrak brai panto muka. Jaki barang ningali paroman anu jadi pamajikan nama Rahmai ngahulang. Aneh cek Fitri cek Jaki. Tadi pamajikan geus ngawek-wek nyarekan ka manehanana bebeakan cek paribasana. Ayeuna dak dumadak someahna keranan ka manehanana. Jaki, di mana Jaki? Cek pamajikanana. Akang tos setor di Pak Haji. Cek Jaki bari ngalengkahkeun suku ka hareup. Fitria duka sadar duka henteu. Harita marengan kana lengkahna Jaki. Jaki nu ngarasa aneh harita kerung. Lantaran terabiasana pamajikan kawas kitu ka manehna. Aneh. Kunaon pamajikan aing. Duh, pur-pur mau bawa kecubung we arep pamajikan aing teh. Tadi amek ka aing
amarah bebehak. Ina ujung-ujung ada deketan ke aing bari lempang mage mereka sirikna ada kieu. Fitria, geus makan. Fitria gede. Ayo tuh makan yuk. Bisi kaburu tarari iskan tengeuna. Akang tadi geus ngahandeut geranapan. Fitria manggut. Kok akang kadiekeun atawa di ditu wae. Fitria manggut. Teuing manggut titah kadinyakeun, teuing manggut di ditu. Jaki kerung. Setetang deui pegona pamajikan aing ieu. Tadi ngomong, ayeuna pego. Duh kumaha ieu aing. Cek Jaki. Mantukna eueuh dipilihan Jaki. Jaki anu masih kene make sarung, make baju koko tur pecina lengkap. Rita ngakutan dahareun ti dapur. Jaki. Cek Fitria bari neuteub. Jaki bari nangtung, kakara gerek nyimpen dahareunana dina ubin didinya. Kalau dibawaan. Oh. Jaki harita kurtibah pak we. Hatena mah genok. Sebab tadi pemajikan memang teu ngomong, ayeuna geus maneh mawa. Kakara daek ngomong. Jaki anu teu loba omong harita bari balem. Leos Jaki ngaleos. Nyimpen deui kana urutna nyatana ka dapur dina meja makan. Fitria anu nuturkeun tembeureunan lapar Fitria oge. Fitria. Sok makan. Dah. Tadi saya kan ngakang neme. Cek Jaki harita bari nyodorkeun sayur anu menang cikeneh manehanana. Fitria anu neuteub ka Jaki. Jaki. Jaki kerung. Enak Fitria. Henteu. Cek Fitria. Renghap atau Jaki ngarenghap. Boro marek didengekeun ujug-ujug Fitria nyebut henteu. Kunaon nya? Fitria. Cek Jaki menyiuk sangu. Fitria oge harita langsung dicokot piringna dipangnyukeun sangu. Sanggeus kitu duanan harita dalahar. Fitria dahar segutna keranan, tepuh lapar. Jaki ngareretan ka Fitria. Ya kitu deui Fitria anu ngareret ka Jaki. Lantaran memang dua-duana oge saimah. Salaki jeung pamajikanana anu kuduna mah leuwih ti kitu. Tapi heuh kahalangan kurasa anu egois di salah saurangna kejadian rumah tangga manehanana lir ibarat kaku. Beres dahar Jaki anu meresan piring. Nu saterusna dibawa ka dapur. Teu diisukeun ku Jaki ngendeker we harita. Piring teh dibersihan sakalian jeung katel anu tadi encan dibersihan. Fitria anu nangtung di satu kangen Jaki neuteub ka Jaki anu keur beberes. Dina hatena ngomong, Kunaon si Jaki lamun gawe teh sok langsung wae. Anu engke tawa kumaha gitu. Ini langsung wae nah we kacapek to naon. Cek Fitria dina hatena ngarasa karunya oge ka Jaki sebenarna mah anu pak-pikpek nekeranan. Jaki sanggeus beres gegerohna nu saterusna cengkat mawa gegerohan. Ret ka Fitria anu masih nangtung di dinya. Jaki harita kerung bari pok nanya, Fitria, kunaon di dieu keneh? Sanes ka ditu. Gitu juk. Jaki. Mani we kacapek. Namun akang capek matang tuh aya Fitria. Tapi kan dia piring kamu diisukeun kalau beuki loba. Jadi daripada numpuk mendingan ayeuna capek nanya kali. Cek Jaki harita bari ngaleos nyimpen eta tumpukan piring dina wadahna
Fitria kur tiba ngahulang we hungkul. Jaki langsung ngahurungkeun kompor, arek masak cai jang kana termos. Bari sakalian manehna oge rek ngopi deui. Geus seubeuh-seubuh memang Jaki mah ngopina, tepada tadi geus di Pak Haji ngopi nyata kopi hideung. Ayeuna rek ngopi deui cenah. Fitria, da ngopi. Fitria manggut, anu geus apal teh ya kopina teh nu beudek. Kebenaran Jaki geus ngarti, meuli teh lain hiji dua, tapi barabat saruntuy. Jang piparagieun. Jaki ninyuh kopi, nu saterusna eta kopi duanana geus beres dibawa ka hareup. Jaki sila jepret kahurungkeun TV, nonton berita. Fitria oge harita nuturkeun gek diuk teu jauh jeung Jaki. Jaki anu meuli suuk di warung nyatana suuk anu gede. Tah, Fitria, suuk. Fitria harita nyokot suuk, ngomong mah henteu. Fitria, hapunten Akang. Akang tadi suruh masa nyentak karep Fitria. Fitria anu neuteub seukeut ka Jaki. Teutepanana anu langsung nancep kana jajantungna Jaki. Sabab teutepan Fitria teutepan anu keudeuh. Akang teu boga niat hayang nyarekan atawa nyentak ke Fitria. Tapi memang keayaan anu memang Akang sorangan ngerasa bingung pugu ge Fitria. Tapi dah geus teu kudu diperpanjang. Akang rumasa memang Akang anu salah. Fitria neuteub. Jaki, Cek Fitria harita beri tungkul. Fitria we yang gendap punten ka Jaki. Tebek. Jaki barang ngadenge omongan Fitria kawas kitu. Langsung neuteub bari kerung. Asa percaya teu percaya lamun Fitria minta dihampura ka manehanana. Nyantos Fitria. Jaki harita ngodok saku. Fitria, alhamdulillah baso ayeuna Akang saya poe. Ya, omset lumayan seueur. Akang teu boga rencana hayang boga kafe, anu teh hayang boga kafe baso buku ge. Kafe baso. Tapi nya kitu teh ya. Masih kena can cukup uang artosna Fitria. Sedangkeun sawaan kios oge lumayan mahal pan. Ai tempat memang teu jauh di kampus Fitria. Sebab memang langganan Akang memang langganan di kampus. Fitria harita kerung. Sebab kakara apal Jaki teh memang dagang di kampus cenah. Di kampus mana, Kang? Tadi kampus di Payun kapani jalan teh. Oh, Cek Fitria. Ayeuna mah manehna geus apal Jaki teh dagang di kampus. Deg. Fitria harita deg-degan. Sebab di kampus mah biasana lain kur kawas SMA atau SMP, tapi di kampus mangrupakeun loba awewe anu dewasa. Loba awewe nu seksi, loba awewe nu geulis. Fitria teu rela lamun Jaki misalkeun digoda ku awewe genit. Fitria ngan teu ngomong we. Lantaran lamun cek teh ngomong teh bakal era ku manehanana. Ongkoh manehna nyebutkeun teu bogoh ka Jaki, mung jadi salah pamajikan Jaki, tapi tiba-tiba Jaki dipetimurukeun. Kan aneh. Kunaon Fitria ngaulang? Ieu sakut kacang nasok. Fitria, tadi memang di mana gitu?